itu nggak masalahkan. Qala al-badrun alaina. Ada qala al-badru ribut nu badrun jeung nu badru. Ribut. Hoi, sia ulah badrun, aya alif laman badru. Hei, aing mah badrun sebab aing mah ti baheula aing badrun. Aing belajar teh badrun baheulana. Geus aing mah badrun bae. Sia teu ngaji badru qala al badru aya alif laman manya aya alif laman kudu tanwinan salah sia teu bisa aing mah deuk salah deuk henteu nanti guru aing badrun ribut badrun jeung badru datang ngakula ustaz datang coba kiai ribut di lembur badru jeung badrun ikulah ya selain seri tunggu apa aja ku lagi tempat bisa kan ku lagi ku tempat bisa cakulat teh ku lagi baheula keur leutik di dieu keur zaman kolot-kolot ngadengen aja badrun kula atuh puguh kiai ku ari badrun apa badrun bingung ku lagi baheula belajar marhabat teh badon qala al-badrun alaina marhaba badrun baheula aju abah teu nyalahkeun abah bodoh teh naon kula baheula Bismillahirrahmanirrahim. Urang diajak berpikir kana lalakon baheula di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Kitulah Al-Qur'anul Karim. Urang ngekan di lembur sok dongeng. Ngadongengkeun zaman bapak kolot urang, ngadongengkeun zaman uyut urang, ngadongengkeun zaman urang diserang ku Belanda, ngadongengkeun zaman Jepang, ngadongengkeun zaman Rambosa. Dongeng urang diajak dongeng. Kuari eueuh nu dongeng-dongeng kabari zaman kula leutik mah nini sok ngadongengkeun ngeli murtil sing jelegir sing jelegu tengah-tengah ngeli aya anu kena murtil bolong awakna masya Allah ketika ngeli terus tiara terus cicing di gerombol masya Allah eta teh memperjuangkeun negara nu gugur di medan laga aki urang uyut urang nini urang kadang-kadang anak nu budak lah masya Allah tidak terkecuali nu sugih nu susah panganten wayang ngeli bae terjadilah merdeka urang dongeng masya Allah dipimpin ku Bung Karno satu suara Bapak Proklamasi Indonesia Proklamator Bung Karno Pohara dicintai dikagumi oleh bangsa Indonesia dengan kegagahan kecerdikanana dunia mengakui keistimewaan Bung Karno Amerika Inggris Belanda Swiss wabah termasuk negara Timur Tengah satu suara Bung Karno hebat luar biasa terus kebelah dia kudeta lanjut Soeharto urang kazamanan Soeharto kos gitulah zaman Soeharto
naik Habibi sakedeung sakiceup lanjut langsung Megawati Gus Dur kos gitulah zaman Gus Dur lanjut zaman SBY lanjut zaman Jokowi urang kos ieu zaman Jokowi nang Allah kabeh ge nang Allah ulah bingung-bingung nyaritakeun kocenah politik jadi tidak menentu nang Allah kocenah perekonomian jadi kos kieu nang Allah geus ulah bingung-bingung nang Allah manang Allah bae cenah kiai tapi urang upaya tuh sia mah aju kos kitu bae kan asal dibawa ka Allah bebongon teu percaya kurang kumaha urang memperjuangkeun anak geus bae kos kieu nang Allah alhamdulillah lain cenah kiai dolar naik bae emang sia boga dolar itu sih boga dolar mah ngan eta bae cenah ngadengena 450 naik deui bae 500 sia deuk ngajual atuh henteu jauh ge henteu cenah ka dolar ulah ngomong-ngomong dolar sia mah sia bae sia dagang naon dagang toge bae ulah sok bingung-bingung dan gitu cara itu ya beh nama besi segala tarurun urusan ih kamari ieu keur mahal ge nyana tirok sodako ulah bingung-bingung atuh kuari atuh nyana atuh nu untung nu rugi kuari nyana ulah bingung-bingung nang Allah geus kabeh lain gitu cenah kiai yo ulah mengganti deui presiden asa geus mendingan Jokowi seumur hidup pancen kieu masih resepeun amat ka Jokowi yang mal kebel aja kuruk itu seumur hidup kayaknya nama iki sang Allah ya cek ulama mendingan terus jadi presiden Jokowi emang kurang gitu kiai loba bos ngaji bangkrut ngana coba lamun teu bangkrut mah ngaji nyana pari mengaji saya ge abdi cenah teh anu ieu kakara kaji muhun emang enak nih ngaji nah bangkrut cenah kiai cek ulah tek terus gitu sia bangkrutna abeh ngaji terus henteu kitu teh emang hidayahna bae ngaranna waktu harita jaloba keur sugi ka ngaji sama rahasia Allah segala rupa teu kaluar tina rahasia Allah Subhanahu wa taala. Urang ieu kuari keur ngalalakonkeun zaman Kangjeng Nabi Musa alaihi Kangjeng Nabi Musa teh dipanggil munajat ku Gusti Allah. Umat dititip ku Kangjeng Nabi Musa kana jadi lanceuk Kangjeng Nabi Harun alaihi salam dina sajroning Kangjeng Nabi Musa munajat dipanggil ku Gusti Allah ternyata kaum anu tadina menta pangeran ka Kangjeng Nabi Musa kaum Kangjeng Nabi Musa kami mah hayang boga pangeran anu kadulutuh cara itu tuh aya nu gede nu sedang nu leutik mantak naon atuh kami ge bentukeun pangeran Kangjeng Nabi Musa cikemeh ieu Firaun kuari geus aya-aya deui bae
Mentek Kangjeng Nabi Musa titip ke Kangjeng Nabi Harun kakak kadeknya umat kadek umat manggade gerasing tenang dan menghadap ka Gusti Allah gerage ja urang lalakon urusan Rasul jeung Nabi mah lain gagara kuari urang nyaho ti baheula mangga ulah boga pikiran kukumaha kakak siap dakwah. Masya Allah. Kangjeng Nabi Musa berangkat ke Gunung Tursina menghadap Gusti Allah nu bakal diberi oleh-olehna Taurat. Kuari mah horenganan di negara Mesir teh macem-macem jelema teh. Osok ngayakeun hari raya perayaan anu sakitu ramena pohara. Dina hari raya teh sok ngumpul kana perhiasan-perhiasan. Nyana ngayakeun raramean dina tahun baru teh baheula teh sok kayakeun raramean sagala petasan sagala ieu itu horeng ti baheula tah kos kitu tah. Masya Allah. Aya hiji jelema ngaranna Musa Samiri. Musa Samiri teh tamanehanana terus ngumpulkeun perhiasan-perhiasan kaum Kipti anu engke bakal dipamer-pamerkeun dina hari-hari lebaran. Hari-hari tahun baru kumanehanana engke dipajang-pajang dibagus-bagus. Raramean berbagai-bagai nu dipajang ku Musa Samiri dikumpulkan perhiasan kaum Kipti teh jang dipajang engke pada hari-hari lebaran. Tetapi inisiatif Musa Samiri beda. Cik Musa Samiri ieu perhiasan ku aing endek digodog endek dibentukeun anak sapi dikemas ku Musa Samiri teh langsung digodog ngahiji emas jeung perak didinya kunyana dibentukeun anak sapi. Bagus nah luar biasa. Geus jadi bentuk anak sapi ditedeun di luhur meja, ditanang di temeng, dihareup ka tukang, digigir, rapih nah luar biasa. Kebenaran Musa Samiri teh waktu keur Firaun diudag-udag. Firaun ngudag Kangjeng Nabi Musa anu rek balik deui ternyata aya kuda. Eta kuda teh teh lalakon Musa Samiri mah padahal mah malaikat Jibril jeung malaikat Mikail. Diperhatikeun ku Musa Samiri ternyata unggal-unggal tapak kuda anu ditincakeunana di dinya teh kala luar jukut horeng aya maul hayatan. Pangangguran eta Musa Samiri teh nyokot tina urut dampal kuda Kangjeng Nabi Kangjeng malaikat Jibril alaihi salam dicokot. Dina Al-Quran dijelaskan faqabadtu qabdatan min atharir rasul cokot lek dibawa ka imah sanggeus sadak sapi anu meunang nyita tina perhiasan kaum Kipti anu dikumpulkeun dalam rangka jang dipamerkeun poe lebaran tahun baru.
ramean sakahayangnya nasa puas-puasna ieu ku Musa Samiri eta pedet di asupan tanah menang nyokot tina dampal kudak malaikat Jibril diasupkeun ka jero sungut nasa begitu diasupkeun ka jero pedet menangin tina perhiasan ngadadak eta pedet soraan cak Musa Samiri coba nu embat sasadana coba rada lalaunan coba rada lalaunan coba nu serem coba dimodelkeun coba sorana dimodelkeun mo Musa Samiri di tanah beteneng ditilik-tilik ternyata horega dan berubah anu tadina perhiasan kan logam tapi ternyata kuari berubah kumaha berubah anak biasa bisa lempang ternyata kuari mah jadi daging ya Allah ya Rabbi dagingan biasa ngan warnana herang kos emas campur perak tapi lamun kurang dicekel kieu kumaha si sapi dagingan biasa aya bulu-buluan saeutik sebuah herang luar biasa culak cilik nurut titah sasada kenceng bisa titah sedang bisa titah lalaunan bisa titah nu modal bisa wah hebat luar biasa ya Allah ya Rabbi Masya Allah wah dibawa ku Musa Samiri ditongtonkeun ka masyarakat pada tahun baru wahai kaum sakumaha biasa urang tahun baru ngarayakeun tahun baru lebaran anu biasa perhiasan-perhiasan dikumpulkeun teh kurang sok dipamer-pamerkeun kakawasaan pangeran tak kuari mah ieu perhiasan teh terbukti kuari jadi pangeran karumpul kabeh jelema ti mana ti menik geus puguh ti kota ti kampung kabeh nyaksikeun anak sapi ai eta saha Samiri hadza ilahukum wa ilahu Musa ieu anak sapi pangeran maneh jeung pangeran Musa Musa nyebut-nyebut pangeran ka urang teh ieu bukti pangeranana indah amat ya pangeran sok ayo kuari mah urang sararujud ka pangeran hadza ilahukum wa ilahu Musa ieu pangeran maraneh jeung pangeran Musa Musa da kuari keur munajat ternyata pangeran aya di dieu Musa kelabakan nya neangan pangeran di ditu eta jelema langsung bae sujud brek ka anak sapi Masya Allah babari amat coplok hidayah nemantak diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim wattaqala qaum Musa min ba'di min hulihim majlan jasadallahu wallahu
a'lamu bimbaradi wa taqadza qaum Musa ngajadikeun kaum Kangjeng Nabi Musa min badi sabada berangkat Kangjeng Nabi Musa munajat ka Gunung Tursina dipanggil ku Gusti Allah ngajadikeun minulim tina papaes perhiasan anu diinjemkeun sakumaha biasa dina taun baru dina poean lembaran min qaum Fir'aun ba'la ta'ursin dihiji-hijikeun Masya Allah luar biasa wa taqadza dijadikeun jasada anak sapi sogawulahum min wasamiri anu dikemas dicitak jadi anak sapi kamodelanana ijlan jasadan hartina jasadan teh aya awakan biasa Masya Allah karim biasa sukuna empuk awakna kumaha si jasad biasa kumaha si ya Allah ieu nyasarkeun mah babari jasa badalun lahman wadaman biasa aya dagingan biasa aya tulangan biasa aya getihan biasa kumaha si anak sapi biasa lauh warun ngabogaan suara anu indah kadenge biasa sautur yusma mo kuasa sapi biasa ya Allah aduh ditonton ku jelema in qalaba dzalika biwaqi turabil ladzi akhadhahu min hafiz farasi Jibril min fami berubah eta perhiasan nu teas logam menjadi anak sapi anu aya dagingan biasa aya getihan ku sebab ditendenan lebu menang nyokot tina ceker kuda malaikat Jibril alaihissalam fa inna asrahul hayat lantaran aya kahirupan di dieu setiap anu ditendenan eta pasti hirup disebut maul hayat maul hayat teh meureun bahasa Arab mun bahasa urang mah cikahuripan urang lamun kuari zarah kasih Abdul Muhib pamijahan didinya teh aya kopeah bladi tulaya cikahuripan mun urang nginum eta moal paeh-paeh cikahuripan di Garut ke kuari maya cikahuripan keur kula mas santren di Garut banae kurang kagodog tilok aya cai kauripan dasar pagawean urang Garut tupatipuna bisaan jasa ngaleos urang ka belaka dinya set bae aya cai disebutkeun ku nyana cikahuripan aju jelema percaya bae padahal mah nginum cai eta teh kuduna mah teu pae-pae jamodar cikahuripan unggal pangjarahan aya cikahuripan ya Allah ya Rabb aya ge Kangjeng Nabi Khadir alaihissalam Kangjeng Nabi Ilyas alaihissalam ku Gusti Allah pernah dibukakeun di hiji gunung begitu dibukakeun hijab tak naon ieu cak Kangjeng Nabi Khadir cek Gusti Allah cikahuripan maksudna mun maneh nginum moal maot-maot ke maot-maot terakhir aju abdi ieu dibukakeun hijab maksud dadeg naon inum ku anjeun salah sahiji makhluk aing nu ku aing moal di maotan ke terakhir diinum ku Kangjeng Nabi Khadir lek datang ka kuari hirup bae
Gitu kene Kangjeng Nabi Ilyas. Bisa Kiai urang lamun hayang manggihan ci kahuripan atuh lain bisa-bisa deui, gampang. Kumaha carana diwirid, masyaallah babari jasa wirid. Kumaha cenah ngawiridna? Diwirid bismillah ulah eureun-eureun terus bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ulah aya ribuan ratus ribu jutaan terus eureun pae ge. Lain jika uripan modal. Rahasia Allah tabah. Gedogeng Kangjeng Nabi Sulaiman teh kapan tabah. Anu jelema geus aki-aki kieu geus kicep bebegang caritana bae. Barang ditanya geus sabaraha taun ya? Oh, abdi bacana geus 1000-an tahun. Eta pae-pae teu daegeun pae. Emang goron gara-gara nama lah cenah nginum cikahuripan. Aju ieu kumaha ku ari betah hayang pae. Sak gara hayang pae teu daek pae-pae. Eta nginum cikahuripan mah teu daek pae. Di mana eta cikahuripan ayana? Memeh urang asup ka sorga. Ayah haud Kangjeng Nabi di belah katuhuna aya maul hayat. Ketika urang mandi di haud Kangjeng Nabi memeh diberangkatkeun ka sorga nginum cai eta heula moal paeh-paeh abadal abidin wa amadal amidin. Engke bae di sorga. Urang cenah bakal asal nu teu ngridit insyaallah. Aduh, cek ge nu ngredit mah wallahu a'lam. Ieu Gusti Allah, Maha Kuasa Allah. Eta ku kadeuleu bae deui ku Musa Samiri. Maksudna tapak kuda teh jararadi teh kadeuleu bae haju pangangguran nyana. Ya Allah, ya keceritakeun ku ari kaum Kangjeng Nabi Musa nu aya di Mesir teh berubah ku ari masa sembahanana anu tata dina zaman Firaun ka Firaun diberantas ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Alhamdulillah haju ibadah ka Gusti Allah. Tapi ternyata ku ari barang Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah ka Gunung Tursina. Aya jelema nu neko-neko ngaranna Musa saruangan Musa Samiri nyiptakeun pangeran tina perhiasan kaum Kipti tina poean lebaran harita teh jelema berubah brak nyembah ka anak sapi. Ya Allah. Kangjeng Nabi Harun anu dititipan ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam kade kakak tauhid keun ieu umat ka Gusti Allah kadenya. Anu tadina Kangjeng Nabi Harun teh optimis sugan teh mah moal aya nu model kos kitu. Kangjeng Nabi Harun teh dakwah mah terus bae berangjang penting tanpa pamrih dipeakeun sakeras tenaga. Terus-terusan dakwah nyana lain cara dakwah ku ari sapanggung tilu amplop lain nu diajak ngariung kuku laju teu dibere berkat ngarenyeng bae lain kitu. Tambah suluh neraka tambah kos kitu. Dakwah teh bebeakan Kangjeng Nabi Harun. Datang ke ngalamun Kangjeng Nabi Harun teh kumaha lamun adi aing Musa datang ka dieu digali umat ku ari berubah pangeran. Anu tadina minta ka Kangjeng Nabi Musa coba kami minta pangeran. Sakumaha pangeran batur tuh
anu gede aya nu sedang aya nu leutik aya kami ge hayang boga pangeran model kos kitu prakuari terjadi cak Kangjeng Nabi Harun dimanaeun engke lamun adi aing datang di samping aing izin ka pangeran dakwah teh sakieu kabisana tapi ieu nu paling bahaya ieu aing lamun kapagi jeung adi aing pikumaha masyaallah karim teu katahan jelema teu katahan kos gitulah zaman baheula lamun urang kuari dakwah kiai na ge kiai wawayagon kiai nu kuari wayah dibere duit sorana gede teh dibere duit belaga muriang tapi jaca kula masa kieu mah alhamdulillah maksudna sanajan dilarang tamuludan ku Muhammadiyah ku Persib tapi terus di Jakarta di Bandung Surabaya Komo Tangerang wah musola ieu muludan masjid ieu muludan sanajan beres muludan ribut banyakkeun sesa tapi tetep muludan teu bisa ditahan Wahabi anu asup ka Tangerang geus bingungeun aing kumaha carana ieu. Kiai diberian kitab jaka kula ge aya nu mere kitab muludan bidah segala hal bidah dideuleuhan ku kula. Antepkeun bidah tinggal bidah sabodo teuing. Citak deui ku sia kitab da sebarkeun. Moal bisa sebab naon? Sebab di urang mah ieu nu dakwah baheulana Syekh Maulana Hasanuddin. Wali Allah. Anu dakwahna baheula Syekh Yusuf wali Allah nu dakwahna baheula teh ieu teh Syekh Mansuruddin cikadueun wali Allah ngandelkeun dakwah Ki Fudoli anu masih kene mengakar sanajan kuari dirobah ku urang marhaba di marhaba kena anyar atuh bisa mah bisa bae jeung ngeunaheun mah balik deui bae ka marhaba baheula sebab naon nang wali baheula hese lamun geus nang wali mah anta fi kulli jamilu ayo robah pun kuari atuh bisa bae ngeunaheun marhaba ya nurul aini marhaba jadal husaini marhaba ngeunaheun jol bae aya kolot marhaba ya nurul aini marhaba eleh ta marhaba nu tadi Ewa tadang wali hese dileujitkeun nang wali mah. Wajan teh dileungitkeun kajian gini kumaha ge. Henteu jore marhaban nu kuari, tapi ketika urang ngadengekeun marhaban nu itu hate lain deui. Hate lain deui ku lain deui marhaba cercep ka jero hate. Marhaba nu kuari mah marhaba teng tong teng marhaba teng tong teng tet salah tuh ya gitu-gitu kene ngan beda Banten lain deui begitu urang ngadenge marhaban baheula urang teh lain deui lap-lapa ko lain deui kadengena lain sora urang sora baheula eta teh wali nyulusup ka urang yahu namun ditanya yahu naon teu yahu ente jarah baheula aya nu ngamasalahkeun qala al badrun alaina
aya tala'al badru ribut nu badrun jeung nu badru ribut hoi sia ulah badrun aya alif laman badru hei aing mah badrun sebab aing mah ti baheula aing badrun aing belajar teh badrun baheulana geus aing mah badrun bae sia teu ngaji badru qala al badru aya alif laman manya aya alif laman guru tanwinan salah sia teu bisa aing mah deuk salah deuk henteu nang ti guru aing badrun ribut badrun jeung badru datang ngakula ustaz datang coba kiai ribut di lembur badru jeung badrun kula ya selain seri tunggu apa aja kula ge tempat bisa kan kula ge kula tempat bisa cakula teh kula ge baheula keur leutik di dieu keur zaman kolot-kolot ngadengen aja badrun kula atuh puguh kiai ku ari badrun apa badrun bingung kula ge baheula belajar marhabat teh badon tala'al badrun alaina marhaba badrun baheula aju abah teu nyalahkeun abah bodoh teh naon kula baheula nanyakeun teu badrun baheula teh aki-aki baheula teh mangiji tutang boleh sok narik tah terus Haji Mahali pasar Kemis Haji Mahali guru abah tah guru abah naon gara-garana ngejah mun marhaba di dieu alal badrun alai atuh kula ge nurutannya na badrun barang gua di badru barang kukula diasupkeun ka bahar kan ieu mah bahar urusan orang nu bener badrun tuh kayak dibahas ke baharna engke nya jadi kudu ngaji bahar baharna menang ti laut mana tina kiai atuh siapa bilang bahar berarti nda eta lagi panjang meunang deuk badrun usah diributkeun ngan lamun diasupkeun ka bahar engke kukula dicaritakeun panjang ye jemna geus jam sabaraha atuh sia atuh kudu ngaji bahar kadaya bahar tawil faulun mafailun aya bahar rojaz musafilun aya deui bahar teh bahar basit safilun failun musafilun aya deui bahar kamil tafailun di guru nyaho atuh teh bahar tuh mantak ngaji mondok teh mondok mal bisa gawe gitu anta fikul eleh tan tadi nu salah ngan ieu ngarobah marhaba nang wali hese haju nyulusupna ka jero hate kula ngadanya marhaba di Pandeglang zarah ieu ka ditu ka Pandeglang pas malam Jumat di Syekh Husain Carita di dinya pas malam Jumat di Husain Carita loba amat teh jelema orang marhaba milu marhaba kula di dinya milu coba ngadaengkeun marhaba di dia kumaha masyaallah ngeunah urang ngadengkeun marhaba di itu mah asana lah keteh barang ngadenge Haji Fendi wah puyeng perasaan di kihosan cerita kula tas jarah tengah ngaji malam Jumat ngaji dia malah ngadaengkeun marhaba ya kolot-kolot coba kubah marhaba di dia milu masyaallah eta ngeunaheun jasa kahiji kadua ngadenge marhaba di Sekong waktu harita nyundatan incu buya jeung kula ka ditu ngadenge marhaban ya Allah eta marhaba yahu teh
kungenaheun robah kuari mal bisa kuari arasu marhaba Jakartaan kan eta mah nu geus kitu tiba lagi marhaba Jakarta marhaba ya nurul aini marhaba Jakartaan keur kula leutik diajak ka kebun jeruk kaju marhabana kos kitu tah atuh biasa bae tapi kan coba ngadenge marhaba Banten Masya Allah pokoknya nu teu boga sora moal bisa marhaba tuh boga sora Majah Haji Pendi mah keluar imah sora kos kieu mah teu beres ya iya dongeng marhaba wali beda nang wali urang dibere wiridan ayat kursi ku Kiai Golkar haji dibere wiridan ku ayat kursi kene ku wali rasakeun coba beda jauh wiridan eta kene tapi lain deui kamantepan lain deui jauh lain deui mentak ulah salah guguru sahabat dibere wiridan teh tah lamun hayang kapanggih lamun hayang bisa nangkep setan tah ieu wiridanan ayat kursi Kangjeng Nabi subuh-subuh senyum bae Kangjeng Nabi aya keur beuti kapanggih jeung sa kapanggih jeung jelema kumaha dibere naon dibere wiridan paranti naon parangkeun nangkep setan cenah moal manjur cek Kangjeng Nabi bantuan moal manjur nu merena setan ada ayat kursi teu manjur cek Kangjeng Nabi Masya Allah wiridan eta kene tuh pohar lam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila Allah alam bimaradi alam yarau apakah tenareuli eta kaum Musa anahu bahwa eta teh anak pedet bahwa eta patung teh la yukallimuhum teu bisa ngobrol jeung maranehna teu bisa ngomong jeung bisa teu bisa nuduhkeun kana jalan sapira perhiasan dimodif jadi anak sapi kemudian kuari bisa sasada tapi hajuri pangeranan kumanehanana padahal ngomong teu bisa nuduhkeun teu bisa kafakai payu taqadu ilahana hatta make jeung dijadikeun pangeran ittaqadu ilaha kunaon haji dijadikeun pangeran wa kanu zalimin kaum Kangjeng Nabi Musa ketika ditinggalkan ku Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Harun teu berdaya dibere pangeran tina perhiasan kaum kitu dijadikan pedet wari bisa sasada endahan dijadikan pangeran wa kanu zolim kabinabina kumaha atuh selanjutna walamma suqita wallahu a'lam